teh boga anak kasep ku kasepna, gelis ku gelisna, tapi teu boga akhlak Rasul lantaran teu cinta ka Kanjeng Nabi. Kamana cintana? Eta K-pop. Anak teh mah K-pop. Anu keur rampe dina TikTok teh ya. Apa teh aha baik salah Pak Ustadz teh, Ustadz minta doanya minimal minta cairna lain Ustadz minta fotonya atau untuk tapakan fotonya sama teman tapakan eta selfie racak banget aing ieu ibu-ibu lah mau selfie wow aing mah kulap nempona ge cakai Ustadz cakai deui anu dekati lokali hieu mah balik gitu laras kita panonna alus abiwirna alus irungna alus sagala alus tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu awewe ulah Allah bisi jadi tong sok kitu tong balikan bisi engke dipuruluk make menyan dijamin tah gini ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya ulah loba gaya ieu jeung batur ulin ieu masuk ti aing duit ti aing aing mah keur sareueul ieu hulu angan seueul aing mah dahar encan boga teu ngareun aing mah di kamari aing bener teu ngeuneuh aing mah kunaon mau ieu teh aing dahar tai pait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Wa qala aidan inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sadaqallahul azim. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Biasa apa yang ngomong apa? Nyorong banget. Kahatur
para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, Syekhunal Mukarram, guru-guru urang sadayana oge anu ngaliwat. Mudah-mudahan sehat panjang yuswana. Memakai baju bodah, cuma memakai baju beureum. Mudah-mudahan sadayana kalebet memakai sorban beureum. Mudah-mudahan zing dirahmat ke Allah Subhanahu wa taala. Utamina guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir, nu sok ngawurukan unggal dinten nyaangan hate urang. Mudah-mudahan tambi-tambi barokah ilmuna. Barokah yuswana, barokah turunanana. Ais pangambih papayung nagara, pangarsa Bapak Lurah Atanapi Jaro, Pak Lurah aya. Mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Lurah. Kalian BPD kali LPM, Ketua Karang Taruna, Kekhilaf, Ketua MUI, ngunang deui dahareun. Mudah-mudahan sehat, Cok. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap para panitia penyelenggara, bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu, para pemegang kunci surga, mudah-mudahan nusumping dinten ayeuna nu ngariung dinten ayeuna sadayana kalebet kana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu salamet dunia rawuh akhirat. Para sepuh hadirin rahimakumullah, Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani sumbing ka dieu nyandak salam silaturahmi. Moga-moga silaturahmi urang ieu mageuhan ngaregregan hate urang sadayana, utamina sesama umat Kanjeng Nabi silih ngajaga leres kitu. Lamun salah silih geuingkeun, lamun poho silih geunah hirup kawas kitu nya Cak. Leres kitu. Abdi yakin sadayana nu hadir Pak Lurah. Nu mana Pak Lurah aya? Apa kuwu nu mana? Cicing bae ieu nya. Hampur apa kuwu ieu nya? Mungguhna mah ieu lulungu keneh ieu. Kami peuting mulang ti Subang. Ngendong di Majalengka didinya di pasilan belok ka dieu ditutup jalanna. Berarti muter jalan deui. Jadi kami telatnya lain kami kaburangan ieu mah teu nyaho jalan gitu, lantaran tadi Google-na sinyal atuh eta tangkurak panitia cek urang mah diharup di ditu di Talaga. Anyeng saya bisa datang ka dieu, ih haram jadah ini. Atuh lajuna mah atuh hampura ada burang ka dieu nya. Tenanaon di tenanaon iya. Kajennya. Para sepuh sadayana. Nu sumping dinten ayeuna warung. Tapi ka pohara ieu pot ngondang kori duanana ti Banten. Atuh kula ge urang Banten ieu sabarana mah. Eta mah Jami sama kebon kacang. Eta mah. Jadi ai kuling teh panginten aslina mah ti Serang anyar sarua. Adapun di Ciamisnya eta mah panginten pun bojo di dinya. Sareng pun anak atau aing milu di jero di dinya. Jadi poe ayeuna urang dieu ngadatangkeun nu ti jarauh kabeh. Rek naon? Rek nembongkeun, rek nyiarkeun. Sadayana rek ngabuktikeun mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab abdi yakin pangarsa, abdi yakin Bu, sadayana nu sumping Pak Kiai ieu lain karena ayana kiruhai Pak Kuwu. Lain karena ayana qori, tapi karena kita semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak ada di antara kita yang sanggup untuk melakukan hal-hal seperti ini, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, betul? Bahkan meninggalkan pekerjaan, betul? Saya yakin ibu di rumah juga meninggalkan pekerjaan, bapak juga sama. Hanya karena kita semua cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
semoga cinta ini berbalas, amin. Mudah-mudahan cinta orang diangkat ke Rasul. Jadi orang kabehan kumpul di titik alasan karena kita adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh karena dia ngajadah lah sok pohon. Kita kumpul bersama untuk bersilaturahmi di Maulid Nabi. Betul? Laras. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya di bulan Maulid ini, Allah sampaikan cintanya kepada Nabi dan Allah bahagiakan hidupnya, Allah bahagiakan akhir hayatnya, amin ya rabbal alamin. Kalaya nu sumping dinten ayeuna mudah-mudahan diruhaikeun Pak Kuwu, ruhai hatena, ruhai ku ilmu, ruhai ku iman, ruhai ku amal saleh. Lantaran Allah mau nyiakeun jalma nu amal saleh rek di kalangan bikang atau rek di kalangan lalaki kabeh oge moal disia-siakeun ca. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sajalma anu migawe amal soleh rek ti golongan lalaki atau rek ti golongan awewe wa huwa mu'minun, sedangkan eta nu amal soleh teh atas dasar keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah bakal mere kahirupan anu leuwih hade. Hoyong hirup nu leuwih hade, hoyong laras, hoyong hirup nu leuwih hade. Yo, ieu nu ngomong jeung nu ngupingkeun sarua pada jalma biasa. Saya deui nu ngobrol jeung nu ngupingkeun sami-sami jalma biasa. Nu sok kakeunaan ku salah, nu sok kakeunaan ku poho. Urang silih emutan, silih deungkeun. Laras kitu. Lamun bener-bener urang kabehan miharep kahirupan anu sae, maka ulah liren-liren neangan cacaan keur nyaangan hate. Lantaran manusia nu kumaha lendang di alam dunia cemai centin ciro aya jalma anu hirup di alam dunia ngabogaan hate kabagi tilu tahu surat hiji jalma nu ngabogaan hate nanti disebut teh kolbun mayit. Kolbun naon? Nu kadua kolbun marid. Kolbun marid balik mana? Kolbun marium. Kolbun marium. Bod goyobod. Oh kapan ini nyamah rojna? Kolbun marid. Nu katilu kolbun salim. Naon cenah? Pak. Tuh, mata yang nanya kalau laki mah. Cicing wae lah bapak-bapak mah. Disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung teu ngarokok. Hiji kolbun mayit. Naon hartosna ca? Hartosna teh hate anu paeh maot hatena. Naon Pak? Maot hatena. Lamun jalma hirup jasadna hirup, jelemana hirup tapi hatena maot, eueuh bedana jeung bangke leuleumpangan. Lamun jasadna maot, hisaban nepi kadinya, catatan amal ukur nepi kadinya, kemungkinan nambahan pahala dugi kadinya, kemungkinan nambahan dosa oge dugi kadinya. Tapi lamun jalma hirup tapi hatena maot, tingali bangke berjalan ongkoh bangke tapi dosa nambahan. Na'udzu aya nu maot di dia salat. Bae amah nya. Cak pernah euceun nempo paeh leuleumpangan ka masjid. Ulah gampang ka masjid macul aya. Gampang macul mah nya gawe rakasa. Aya nu paeh seserian aya. Bisi di dieu nu paeh mah seserian. Cek nu paeh.
bisi aya nu paeh seserian lain paeh eta kitu ngalindur ngaranna boro-boro salat tu paeh seuri ge moal bisa tapi jalma lamun hatena paeh leuwih parah tibatan maot jasadna leuheung maot jasadna lamun jalma maot jasadna atuh enggeus rengse amalan teh nepi ka dinya ngan lamun ongkoh jalma hirup tapi hatena maot cilaka leuwih ti cilaka maot jasadna lantaran dosa di itu betul tuh dosa na kaitung keneh memawi urang kabehan kedah naon kedah soson-soson milari cacaang hate supaya hate orang teu pae kasauran Imam Ghazali lamun 3 poe we kakak teteh teu panggih jeung ulama teu diuk bareng jeung ulama ngupingkeun pituah-pituah naonana pituah agamana maka teuas eta hate urang hideung ka dituna paeh ka dituna ngaran sesuatu anu geus paeh rek sanu ngarah heuy teh ngaran sesuatu nu paeh rek sanu ngarah sok rek sanu ngarah moal aya sok jelema keur hirup di ajang-ajang di mangan-mangan di damba-damba di pusti-pusti dimuliakeun keur hirup geus maot mah da teu butuhun puting-puting dikuremkeun leres Pak cok saking naonna teu butuh kana maot teh maot butuh teh keur hirupna geus maot mah teu butuhun sanajan puting dikuremkeun langsung nah heuda geus teu butuh maka lamun jalma hatena maut atuh anggeus naudzu supaya hate urang ulah maut hirupan siram kunaon siram ku masdarul hayah naon Pak naon Bu siram ku masdarul hayah naon ari masdarul hayah teh sumber kahirupan teh naon syariatna cai hakikatna ilmu betah cari cing di dia itu karena aya naon aya sumber kahirupan lamun di dieu cai acan rek kumaha bapak nggodok kacang tong dilepehkeun kacangna tuh rek kumaha urang lieu hirup lamun masdarul hayah lamun sumber kahirupan numutkeun syariat cai tapi hakikatna sumber kahirupan teh napa naon Bu ilmu yuk peta ka Allah maka mudah-mudahan hati urang pinuh ku naon pinuh ku masdarul hayah sumber kahirupan wios Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ulang temari lo, tak apa, putrinya ho, entok, oh panjang tuin, arek mau pondok arek, pondok aja, arek mau pondok arek, no babari arek no babari tuk dua no babari baiklah sholawat salah mana saya sholawat no babari. Teangan sumber kahirupan syariatna cai hakikatna ilmu, sumber tina segala ilmu teh Allah maparinkeun ka Rasulullah. Sumber segala ilmu ku Allah tos dipasihkeun ka Rasulullah, tinggal urangna boga tah henteu akhlak urang ka Rasulullah. Bidawuh Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Permanik ya hona. Nah, lamun teu pareman aing asa ngomong di jero guha. Wallahu a'lam bimuradi. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Qur'an adalah kitab anu diwahyukeun ka anjeun Muhammad litukhrijan nasa, supaya anjeun bisa ngaluarkeun manusia minadh-dhulumati ilan nur, tina poe kana cahaya, tina poe kana caang. Bo lamun hirup urang hayang caangan hatena, sebab laku lampah jalma mah gumantung hatena. Lamun hatena caang, jelas laku lampahna oge bakal kaharti, bakal jentre, bakal eces kaharti, katuturkeun
tapi lamun hatena poek rumek kalakuanana oge boro ku batur ku anak teu kaharti boro ku batur ku pamajikan teu kaharti lantaran naon poek hatena mata urang kabehan hayang caang hate hoyong caang hate jangan pernah bosan untuk duduk bersama para ulama. Kenapa? Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama teh adalah pewaris para nabi. Malamun orang hayang caang hate duduklah bersama ulama, cintalah duduk bersama ulama, dengarkan nasihatnya, dengarkan mutiara-mutiaranya agar hati kita semua terang benderang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan tujuan litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, supaya kanjeng Nabi Muhammad ngaluarkeun pirang-pirang manusia tina kabodohan, tina jahiliyah kana nyaho. Sebab alam dunia memeh diutus kanjeng Nabi, memeh lahir, memeh Nabi dilahirkan dunia dalam kondisi jahiliyah. Saking jahiliyahna darah daging sorangan, getih sorangan, dikubur hirup-hirup, mabok, judi, lain ayeuna wae. Judul mah adalah variasi satu warna tina permainan judi. Maka judi tiba heula geus aya tiba heula oge, mabok geus aya tiba heula oge, bahkan lebih naon, bahkan lebih kejam, lebih sesat. Mana sesatna? Anak sorangan jahiliyah lamun boga anak bikang dianggap mutukna manfaatna, matak munasabah dikubur hirup-hirup teh boga ceuli tah henteu teh tak kitu ngajawab jendol teteh kudu syukuran, nu kudu leuwih syukuran mah awewe. Nah, sebab setelah Nabi diutus awewe nu tadina eueuh hargaan jadi barang istimewa, awewe nu tadina eueuh harkatan jadi istimewa. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, wahai Nabi, siapa orang yang pertama kali harus aku hormati dan muliakan? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ngomong mending ngomong mending stroke. Hah? Kalau ngomong bro, siapa yang harus aku hormati dalam hidup ini, harus aku muliakan dalam hidup ini? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Sabaraha ibu? Bapak? Ibu? Bapak? Tak sedang eta ibu tilu, bapak hiji sedang eta kubu. Betul? Anjay keprok belo. Haru aing ngapauro we cek majikan naon sia keprok pieu. Naon nu tilu naon? Bogo aing hiji ge teh paparaban. Nu keprok. Naon nu tilu? Tilu ting. Naon cenah, Bo? Tilu tingkat eta awewe diangkat ku Rasul. Bahkan saking istimewana awewe, Rasul memberikan predikat kepada wanita, an-nisa'u imadul bilad. Naon cenah? Hei, kalau orang lagi ngomong dengein. Orang lagi ngomong dengein. Mbak kayak ece mulang tidur ditanya, "Cetos di mana?" Ngaji batur mah. Di mana ngajinya? Yo masjid naon ya? Masjid Al-Ikhlas. Oh. Jauh balik nyaho da orang jauh. Laju naon cenah ngabahas naon pokona mah kitu we. Tah, ulah lebih ka kitu ceuk dengein. Sing bisa ngajawab tuh bisa nularkeun. Kartos. Rade, ucul isi datang ini ti imah kadi telepon ucul koron waktu tenaga betul. Nu mau motor beli bensin. Kita lamun Allah tuh bebenangan rugi ucul. Matak datang kadi teh sing bebenangan bawaan anu los dal batur bawaan kadi itu.
wanita adalah tihang negara. Saur Rasul, wanita adalah tihang negara. Padahal nu boga galugu malah laki Pak Kumu. Toh, nu boga dolken lalaki. Teu boga awewe mah teu boga. Tapi nu jadi tihang negara saha? Awewe. Nah, baik wanitanya, baik negaranya. Ruksak wanitanya, ruksak negaranya. Kenapa? Karena generasi ini memerlukan wanita-wanita yang tangguh dan soleha. Salakina soleh, awewekna gujrud. Salakina soleh, awewekna gujrud, awewekna kupur, anakna gemilu kupur. Aya Allah, aya saha? Kan'an bin Nuh. Saha? Kan'an bin Nuh. Kan'an putra Nuh. Nuh teh Nabi Nuh, nabi budakna anggar wangkelang, budakna papadingklang nukang nonggong jeung aturan agama, teu saigel teu sapamadegan jeung nu dari bapakna lantaran diasuh ku indung anu ingkar. Matak lamun bapakna soleh, indungna soleh. Bapakna soleh, indungna kupur, anakna ge pasti bakal milu kupur. Lantaran anak maloba interaksi jeung saha? Jeung indungna. Bahkan anak 2 tahun mengenyot ASI. Naon coba aing bantuan? 2 tahun anak menghisap ASI. Naon ASI? Naon? Air susu atau ibu so teh lamun manggil ibu. Atau ASI so teh lamun manggil ibu. Lamun manggil emak mah jadi asem. Air susu emak. Urang dia menyebut mamah pogo. Kuwu tah nyebut mamah ka pamajikanna. Aduh anak apa nyebut mamahnya? Berarti anak kuwu mah 2 tahun eta. Nyedotan asma. Air susu mamah. Lu itu mah bunda tuh disebut lagi. Bunda cenah situ anak eta nyedotan asbun. Air susu bunda. Itu mah umi beda itu mah tuh. Mata anak 2 tahun nyedotan asu. Air susu umi. Anak menghisap darah, anak menghisap ASI, karakter ibu nu goreng nu alus kabawa ku anak, rek teu kupur kumaha anak, rek teu kabawa goreng kumaha anak ku indung. Belum lagi dari tindak tanduk perilaku ibu, karekam, ka kuping, ka naon, katingali ku anak. Apa yang anak lihat itu akan menjadi edukasi untuk anak. Apa yang anak dengar itu akan menjadi satu dorongan, satu kondisi jiwa yang lama kelamaan akan membentuk moralitas anak-anak orang. Murasa abah ieu jalma kabagi sabaraha akhlak. Aya nu ngabogaan akhlakul karimah, aya nu ngabogaan akhlakul mahmudah, aya nu ngabogaan akhlakul madmumah. Makana lamun urang hoyong boga anak nu soleh, urangna kolotna soleh heul. Urangna kolot sebagai kolot kudu miheulaan soleh. Contohan ku kolot da cek urang Sunda mah uyah tara TS ka mana? Tara TS ka mana? Gitu. Tara TS ka luhur, rumawi jaga anak-anak urang, ulah nepi ka Gusti nu Agung, ulah nepi ka paeh naonna? Hatena. Supaya anak urang ulah paeh hatena Pak. Ya, kewajiban kolot teh, kewajiban kolot nu pangheulana kalau jadi anak, adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Didik anak-anak kurang teh Pak, didik anak-anak kurang teh Bu, sabodo geus dididik mah rek jadi kuwu tak kadinya sabodo kamayangan. Cenah rek jadi kiai nuhun, cenah rek jadi eta, rek jadi polisi atuh kajeun. Cenah jadi tentara sabodo. Malah jadi pengusaha cenah kamayangan. Cenah imah jadi dokter, maju kajian. Ngan memeh jadi nanaon profesi na dasaran heula. Nah cenah Pak.
dasaran heula pondasian heula hiji hubbi nabiyikum, ajarkeun ka anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng. Lantaran lamun jalma geus cinta ka Kanjeng Nabi, segala tindak tanduk perilaku manusia akan selalu merujuk kepada apa yang dia idolakan. Pak, sok bapak resep ka Persib minimal kaos-kaos nama gableng. Harus tak? Resep ka Persib minimal kaos-kaos nama gaduh teu boga guys stiker nama gaduh. Urang aku cinta ka Kanjeng Nabi piraku teu boga urang naonana merchandise-na teu boga naonana ciri anu mandirina. Maka didik anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi. Lantaran lamun urang boga anak termasuk urangna cinta ka Kanjeng Nabi, yakin akan selalu hayang sarua, hayang sami, hoyong akur jeung akhlak Rasul, supaya urang bisa satu gerbong sareng Rasulullah. Teteh boga anak kasep ku kasepna, geulis ku geulisna, tapi teu boga akhlak Rasul lantaran teu cinta ka Kanjeng Nabi. Ka mana cintana? Eta K-pop. Anak teteh mah K-pop. Anu keur rampe dina TikTok teh ya. Apa teh aha bo iya lamun anak urang nepi ka teu wawuh jeung Rasul saha nu paling doraka? Lain anak tapi kok anak urang nepi ka teu wawuh jeung Rasul, nepi ka teu bogoeun ka izin ka sieun ka Allah, lain salah anak ieu eta teh salah kolot bet kunaon teu diajarkeun cinta ka Kanjeng Nabi. Lamun jalma ayeuna cinta ka Kanjeng Nabi boro-boro ka indung ka batur ge moal wanieun ngaroga hala, moal wanieun milaraan sakaya deui. Lamun urang kabehan anak-anak urang cinta ka Kanjeng Nabi boro raah ka batur, boro raah ka dulur, ka sato ogenan moal wanieun milaraan. Bapak mah buah pugu aya meong ka ieu mah karga nol dihapuk talapung. Meong ka karga nolol batur dina panto geus baledog juga gang sapu. Cek meong aing salah naon? Katempo ku baturana, kunaon dia parangas puringis, muga aing cenah ditajong tuh ku itu. Saha? Tuh cenah make baju beureum. Aing itu dia maling kotok. Aing itu dia maling lauk, jantok cek meong. Aing karege nolol dina panto. Terus ditajong kudu boga kumaha cek baledna. Heuh geus ku aing engke isingan korsina. Ku aing kiihan hordengna. Mata eta imah urang bau cikiih ucing atuh salah saja urang salah urang. Pak, bo kade lamun urang naon ngaranna teh teu ngajarkeun cinta ka anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi, maka mereka tidak akan punya prinsip hidup yang jelas. Loba jalma hirup mawa ke prinsip, loba jalma hirup boga prinsip, tapi prinsipna teu akur jeung aturan Allah jeung Rasul, teu akur jeung aturan Allah jeung Rasulna. Maka anak-anak urang sing memiliki akhlakul karimah. Naon ari akhlakul karimah? Akhlakul karimah teh adalah kondisi jiwa, moralitas, etika tina hirup urang kabehan anu berlandaskan Quran jeung hadis, luyu sareng pituah papagon agama pidauh Rasul, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara yang selamanya kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara, yakni Al-Quran dan hadis. Mata ajarkeun memeh belajar hadis na urang, ajarkeun heula supaya anak-anak urang cinta ka Kanjeng Nabi. Engke ge geus cinta maka Kanjeng Nabi di Korean. So, model teteh cinta ka K-pop di Korean informasina betul. Cinta ka saha ka KDM ayeuna jelema teh keur naon? Keur condong ka mana?
kakak DM bapak aing pan di Korea di kontak unggal naon unggal TikTok unggal Facebook pasti di dempoan pokoknya masa kudu aya KDM-an pasti di tayangan betul naon sebabna sebab urangna keur cinta ka manehna beda jeung urang keur naon keur teu ridho ka manehna boro-boro eta boro-boro naonna gambarna aya jelema ge pan embung betul tah matak memeh anak-anak urang diajar agama memeh anak-anak urang diajar ilmu agama iklankeun heula ku urang kumaha carana ngaiklankeun anak didik anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi nu kadua didik anak-anak urang supaya cinta ka ahlul baitna Kanjeng Nabi geus ulah masinikeun nasab batur hei pak ulah masinikeun nasab batur mending mikirkeun nasib urang betul daripada urang hantem wae nguruskeun nasab batur nepi ka poho nasib urang betul terus enak orang mending kene sibuk ngurus nasib masing-masing daripada sibuk ngurus nasab batur lebih baik salah mencintai daripada salah membenci andai kata kita salah mencintai atau urusan manehna ieu jeung Allah rek Habib rek lain urusan manehna jeung Allah rek duriah rek lain urusan manehna jeung Allah cenah bohong atau manehna ieu jeung Allah teh jeung urang nu penting mah urang henteu kotor sakali deui nu penting urang henteu kotor urusan aing rek Habib rek lain teh ria sabod aing mah sabodo pokona mah aing mah cinta ka Kanjeng Nabi betul andai kata saya tak benar Habib andai kata saya tak benar duriah Nabi atau sugan baik orang tak anu mela isukan betul cenah salah orang eta saya teh lain Habib sabon urusan darah ria eta mah nu penting orang teu goreng hat daripada teteh salah membenci hadas baku teteh bebeakan dihujat dina TikTok milu ngomen dina Facebook milu ngahujat sagala ku teteh bengek kalaluar milu naon ngagogoreng ternyata salah membenci nah ning tang nah ning tang betak lebih baik salah mencintai daripada salah nu penting mah substansina adalah urang teu goreng minimal kerangka besarna sesama umat Kanjeng Nabi ulah sok goreng ulah suu ya nak itu beda tangga nyata tangga sini omongkeun aya Allah bedil mata kuwu ulah aneh lamun kuwu teh ibu-ibu silih omongkeun kitu lamun ibu-ibu ngarendeng duaan hek kuwu ngalewat neuleuh ibu-ibu keur ngobrol gondrong tapi eueuh soraan ingat kuwu semakin senyap suaranya maka bisa dipastikan informasi nu keur diomongkeun 99% keur ngomongkeun batur eta atuh akurat eta 99% dalam ngomongkeun lain ngomongkeun batur pasti aya soraan asli nah matak lamun kuwu neuleuh ibu-ibu ngarendeng duaan si Esih jeung Nur aya si Esih aya Nur aya Nur aya oh Wati aya Wati oh ngarendeng eta si Esih jeung Nur pakuwo lamun kieu ekspresina kos kieu ya eta saheng duaan ge awewe mah ku duaan ge saheng datang nu katilu si Wati lo kok nyusulkeun aing haram jadah kok ya teteh mah ngeunah seuri pamajikan aing mah imah erarti ya tempo atuh ku aing 2 minggu ngapakeun ge ieu atuh nepi kali carekan aing ku pamajikan gawe cenah kitu anak budak leutik cicing cek aing rek kamalaus mah piduhiteun ieu atuh aing lain kiai ieu ustad lain aing mah imah keur bisnis bae kiai mah aya di lembur betul kiai mah aya di lembur nu sapopoe nyaangan hate urang nu sapopoe ngajakan taat ka urang eta kiai urang
Patak teteh sono jeung kiruhay poe ieu ngariung jeung kiruhay poe ieu sono maaf ngabejaan aing mah mimin yeuh enti yo dengein nu kudu didatangan majelisna dipinuhan majelisna dikupingkeun pituahna pituturna kiai satem ustad nu aya di lembur ieu maneh mah kanu jauh di pus-tipus cenah naon Gus hayang self. Oh baheula maka ustad teh ustad minta doanya minimal minta cairna mah lain ustad minta fotonya atau untuk tapakan fotonya mah teh tapakan eta selfie racak banget aing ieu Itu cukup sekali teh geuning ibu-ibu lamun geus selfie wow aing mah kulap nemponan ge sakali ustad sakali deui anu dikati lokali hiu we mah balik gitu bo ulah salah kaprah nu gede jasa nama ustad kiai nu aya di lem nu mawa kana ka hade salagi hade tuturkeun cenah salah atuh sarua ieu jalma kiai ge ustad ge sarua al insanu mahalul khata wa nisyan cek tadi salah silih geuing benar silih tuturkeun laras kitu nya mata kade ulah salah eueuh mah aya ustad nu jauh nu balik nu jauh di pusti-pusti eueuh mah ari ustad we di lembur nu sok memagahan anak teteh nu sok mematahan anak teteh eta di madrasah di masjid sin ro jabar sar be o jabar bao ain hajabar asar bo mim jabar mata jabar ta sin ya jaresi ya jabar ya mata sia kunaon teu dianggap penting ku teteh kunaon teu dianggap perlu ku teteh kunaon dipandang jasaan ku teteh padahal ustad nu memagahan ikro unggal peuting di masjid unggal poe di masjid anak mama lewe hayang jajan opana mah memagahan anak batur anak teteh ari tetehna kalah ngomongkeun ustad aya nu kitu Allah bedil haram jadah doang bedil tuh man anak nama dipagahan ku ustad berang penting ari indung bapana ngomongkeun ustad itu tolol hero aya anu kitu aya ieu aing ngarekan saha sabenerna ieu aing eling umat teu eling ieu mah aya ku aya anu adan diomong keneh bae Allahu Akbar Allahu Akbar aya ku ayana adan diomong keneh bae bo makan ulah sok goreng hat awas hati-hati makanya yuk orang sebagai kolot boga tanggung jawab iya tah gede-gede kieu tah budak iya kabeh ge dilahirkeun fitrah ieu mah suci tuh si Mei si Susanti tah jeung si eta teh anak nasaha eta teh si Jarjit lain eta suci kabeh ge budak mah beureum hejo koneng kumaha indung bapakna andai kata anak-anak urang nyegog tina fitrahna pakowo habis molor ieu aing mah nya atuh teh kuwu tungkul be sugur aing tawajuh ka kuwu pareng barang dahar kacang aing mah bo aing poho deui ieu nak bieu tadi ngomong naon aing anak-anak orang eta ya lamun orang sebagai kolot henteu nyokot tanggung jawab ngadidik ngajarkeun anak supaya cinta kanjeng Nabi ulah nyalahkeun anak engke lamun nepi ka gede dewasa teu ngajenan kolotna teu ngahormat ka kolotna boro-boro ngahormat nganuhunkeun ge henteu buktina zaman kiwari loba anak digedekeun ku kolotna betul diasuh ku kolotna betul dibiayaan ku kolotna betul nah ari geus gede teh wani molotot ka kolot tuh loba cenah geus gede eta budak wani nyentak ka kolot aya
Naudzubillahi min dzalik. Padahal mah ditilik-tilik, disidik-sidik budak teh kaset geulis, panonna alus, abiwirna alus, irungna alus, sagala alus, tapi hanjakal akhlakna henteu alus. Sanes kitu bener-bener awewe ulah Allah bisi jadi tong sok kitu tong balikan bisi engke dipuruluk make menyan dijamin tah gini ayah pak uno edan mah ayah pak ridho bapak boga anak gelis tapi gelis ku gelisna tapi teu jadi dangdanan kasep ku kasepna tapi manfaatna naudzubillahi min dzalik. Ini bermula dari langkah kita orang tua terlambat mengajarkan mendidik mereka supaya cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasulullah. Karasa ku bapak ngabiayain anak teh capek, karasa ku bapak neangan apakah teh capek. Hei teh coba teteh supaya bisa mendelek, coba tinggal ikut teteh salah kita teh eta usaha ngabiayaan teteh, ngabiayaan anak teteh, ngabiayaan keluarga naon babari eta coba kadinya orang silih hargaan silih ajenan betul eta kakak ngabiayaan anak timiti sekolah PAUD isuk-isuk geus sarentang-sarentang teteh ngaturkeun anak cuati ke mana atuh ieu rek ngaturkeun si Fuad ka PAUD aya Mang Fuad aya asli oh panitia tapi lain nyekel ongkos lain sabodo aing asal atau bendahara bisa dipecat tuh saya tak aing asal nasi dipotong ya bahaya ya bo isuk-isuk ibu geus naon isuk-isuk ibu geus sibuk nguruskeun anak betul nepi ka timiti hudang sare jeung rek sare deui eta emak-emak eta ibu sibuk nguruskeun anak leres teh sok anak masih geus pamuda ge anggar nanyakeun sapatu jeung kaos kaki mah ka emakna betul kila kitu geus tobang ka eta budak geus kumisan atuh lengkahna jebrang manehna bulu atuh jabring atuh awak jebrong tapi eta neangan kaos kaki kudu kagorowok we mak kaos kaki di mana aya eueuh encan deui salakina mama jejer di mana jejer cek pamajikan haram jadah sia nu nguseup aya tukang nguseup di aya tukang nguseup aya di dia panitia bodoh amat kabeh panitia na tukang nguseup oh syukur bagus lanjutkan kabeh syukur ngan aing mah hape panitia aing ngabejaan aing ka dadaria ieu eta kudak dia ngareseup di dunia engke barang asup ka jero kubur tanya ka malaikat man rabbuka kabeh sia ngajawabna wa man nabiyuka wa ma imamuka imamna geuning ngomongna kitu di kubur baheula mah di dunia teh kitu da sia di dunia da tukang nyian lauk suing atuh da ari jalma geus mendak kanikmatan apa kiai ngeusup ka bawah ngimpi atuh eta ngeusup manehna rasaan baru teruseup horeng eta dina kerja eta mah dina kenyataan mah eta susu pentil pamajikan kok keur dikikieu bae ku salakina terus atuh bo Ustaz salah kita teh mah ngeuseupna ge bari ngadaguan lohor ieu
Kalau kita teh mengusap lagi bari ngadogan lohor, mata teteh nanya ka salaki, "Pak, rek mana?" Ngusupnya. Oh. Bedakeun ka salaki, "Pak, rek ngusupnya." Nya. Ulah poho, Pak. Naon? Mehdil laga terakna. Ngajar dok aing poho deui la ilaha illallah. Kohil laga terakna. Mehdil laga terakna. Kohil laga terakna. Ngerti henteu? Atau kan Hollywood saya dengar ngerti mah. Kama qala Salman Khan. Baju sarungna bikeun jeung sajadahna, peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna, salaki panggeulana budak tukanana, peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Amparkeun sajadahna, gerak pake mukena, amparkeun sajadahna, tunda heula hapena, ibu tupang heulana, gerak pake mukena, amparkeun sajadahna. Naon terus? Ayo mah beuting di Karawang nanya eta kok saya 500.000. Iya lurah kumaha bager eta naon? Iya paku bager. Atuh main mau jadi ku lamun teu bager mah nya. Mana jadi ku ge berarti bag. Atuh yang katanya hoyong kewe urang buktikeun lamun ku nyawer berarti bag. Lamun ku nyawer berarti bag. Bagus manehna ngan lamun manehna teu nyawer berarti teu bogaeun teu boga ceuli. Bo peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Boleh sabar moal eta nanya boleh sabar. Barakallahu lak. Makasih. Pokokna mah pokok mah sarang heo. Anu kana jigereun nama sarang tawon. Oh da teu nyawer si eta mah. Nu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Tapi paku ilasnya. Ilas entok. Atau hari ilas mah tambahan deui. Hari RW aya RW. Aya. Kapangarasa Bapak RW. Pangarsana Bapak RW dusun walahir tonggo. Kita berasa ucul. Lepas. Di antosana pribadi hoyong terang sumangga ka pangarsa Bapak RW di haturanani sok burukeun kaburu lak-lakan aing nolol. Oh Pak Kadus ieu mah. Oh Pak RW nuhun pangarsa. Asa piraku lamun Pak Kadus moal. Pak Kadus. Kapangarasa Bapak Kadus anu mana? Bapak Kadus
sok enggalkan kali asa piraku kali teu mawa duit. Lamun kadus teu mawa duit minjem heula ka Paku. Oh, ieu ngorok keneh kadus nanya. Oh, heeh. Nuhun Jang. Heeh. Panganten. Oh, pengen busek kolnya. Atuh ori keneh maehna macan ganti oli. Moot, atuh emang ieu mah ulah heula awak aing keengnya. Kuwo. Atuh ieu mah kami 2 minggu teu balik-balik. Ieu bunguna mah ka dieu atuh nyalangkeun ieu mah. Jak kamari pada dia maksa sebenarnya mah jalur ka dieu mah. Tapi ieu kami ngontrak di Bekasi 3 bulan. Nepi ka bulan pokokna mah nepi ka puasa -5 eta kami masih kena kukuir juga pelecer. Gitu nepi ka Sakban. Duit berarti. Lain masalah duit sih haram jadah. Gua aing atoh bisa keliling dunia ngan aing dipuna teh Paku unggal peuting aing dikerokan ku si itu tuh. Unggal dikerok aing mah tuh. Lain aing duitan saya coba lagi. Anda belum beruntung atau dikerok euy aing peuting na isukna. Lebih ka kamari mah di Banten tadinya di carita. Begitu datang ke hotel pekerok-kerok aing tukang keyboard. Aing ngerok manehna mena ngerok aing. Atuh bayageun untung aing teu cekek-cekek di manehna. Dan ukur pekerok-kerok. Bo. Ade, bejakeun ka salaki. Pak, rek ka mana? Ngeuseup nya. Ya, ulah poho kewajiban. Naon? Atuh salat. Teuy pecina, ieu sajadahna, teh ieu mukenana. Mukena. Naon? Ieu peci baju sarung nah pikeun jeung sajadahna. Tuh, jig rek ngeuseup mah ulah poho soal. Nu kadua ulah dibalong batur. Dari apa ngosok. Aing yang hareup ka dieu sia mah ngeuseuk, poin di jero mah ka ditu. Kade. Naon sebabna? Geus ulah sokangan kok enak cicing. Gratis. Naon sebabna? Ya, nengekeun. Isu rek jelema di luhur. Aya we kawetan teh da. Asli aing mah teh nyangka ya jelema di luhur. Aing suka teh kalakai gitu. Cagor. Turun dusun siap kolot di handap. Aing kolot di handap aing dia di luhur, bedil ku aing. Turun. Mak. Si emak yang celek di luhur. Bo. Teruskan nya lamun urang teu naon teu ngajarkeun cinta ka Kanjeng Nabi sok geura ieukeun rasakeun hirup kumaha jalma nu teu boga rasa cinta ka Kanjeng Nabi boroka batur ka dulur sorangan boroka batur ka dulur sorangan koret maksudna boroka batur ka dulur sorangan koret batuk minum kalpanak hilang tenggorokannya. teh ngeunah eta urang boga salaki cinta ka Kanjeng Nabi betul boga salaki cinta kalau baik ka Kanjeng Nabi atuh ngeuseuk mehen atuh sapoda mana rasa ngeuseuk ieu nya tapi bejakeun ka salaki ulah niageun salat sebab eta urang hidup niageun salat atuh ngising na calana mejus dia niageun salat mah leungit barokah lamun urang dieu batuk atau ini aing ngomong ku api batuk jika kernehan iya nyaman duit 100 huni pikeun ka aing bieu bo heuy dengekeun eta batuk turun eta urangnya eta mah pikeun batuk deula bahaya tuh ingkeun kulatah hirup matak bejakeun ka salaki lamun urang hirup eueuh salatan Allah bakal maparinan bencana 15 rupa sabaraha
Moal direken moal dibijakeun kabeh ieu weh heulaanan genep weh sabaraha genep weh heula keur hirup genep kontan dibikeun keur hirup hiji dicabut barokah umur kolot umur kakak tapi kolot kalapa leuheung kolot kalapa maya patian imah kolot linyok kolot umur nama tapi bebudakeun gitu kan maksudna ari tahlil beuki aya berjamaah henteu aya oh jeung saya buku main utang Pak aya nu leungit barokah umur aya eta ku beuki aya tahlil mah dionang ku tetangga atuh pangahareupna tapi eta ka masjid mah teh asup aing mah teu ngarti aya nu kitu aya bedil gawe mangger naon atuh tahlil nya tahlil sorangan atuh batu mah di masjid keneh meureun ari kitu memang teu ka masjid entah di imah eta dionang ku tetangga cenah majaman kudu galib rek datang sia kareutu ngariung atuh datang hirup mah kudu galib cenah ari ku tetangga dionang kudu galib ari ku muadzin dionang teu galib si eta aya eueuh bejakeun ku teteh bejak bejakeun ku teteh ieu bejaan salaki kak adi geura naon ieu aya naon ieu mere beja naon ieu mah cenah ge caha cenah ge ieu bejakeun naon panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupeuna alabatan imam pasti pae arek asup ka masjid ngadaguan pae makana urang bejakeun ka anak bejakeun ka salaki kak urang ngadukan paeh ka masjid mah betul makana urang sebagai kolot ameh anak urang caang salaki urang caang hateteh oge caang didik di ayeuna dasaran supaya cinta ka Kanjeng Nabi insya Allah nu kaduana ka ahlul baitna Kanjeng Nabi nu katilu wa qiraatul Quran Nabi teu ninggalkeun harta Nabi teu ninggalkeun banda Nabi teu ninggalkeun pangkat jabatan henteu Nabi mah ukur ninggalkeun teh hiji Quran dua hadis pusaka Nabi masa kitu-kitu nah anapun peninggalan Nabi nu sanesna hiji masjid dua fakir tilu yatim tah eta peninggalan Nabi kudu dituluykeun ku urang masjid tuluykeun eusia fakir tuluykeun diurus yatim tuluykeun diraksa dijaga adapun janda nya kumaha jandana lurah duh bisi di dia aya janda KTP kolot tapi pulen gitu atawa henteu ai kolot mah ngan Hitachi ieu mah janda teh hidung tapi cihuy jadi hidung cihuy ieu mah kuwu jadi kawas Gatot gitu aya Gatot ka dieu Gatot aya tina naon eta nyeuna tina sampo di pasian ya di alung-alungan kana naon kana kenteng tah uluy diantep sabaraha minggu kitu tah beuki lila beuki lapan beuki hidung eta ai Gatot mah kitu spesialna teh istimewana teh beuki hidung beuki cakial nya Gatot mah beuki hidung beuki liat nya cakial ngeunah purlukan make parut kalapati ya eta kan ngeunah jasa eta make parut kalapati ya teh ngeunah eta budak ieu moal nyahun moal atuh budak saya tuh budak saya kieu moal nyahun Gatot moal mainna mah unggal jajan atuh beda jeung urang budak zaman kieu mah jajan jajannya cocolatos ditambah coki-coki minumnya coca-cola ingat unggal digerot dengan denge horeng ceulina conge-conge beda jeung kolot naon budak baheula kolot ayeuna dahareun eueuh make bahan pengawet matak jag-jag wae meusing geus umur 70 80 tahun ge naon teh
kadar makanan tidak mengandung pengawet tuh tingali matak bijakeun ka anak ulah naon ulah sok sembarangan barang beuli kolot oge kudu selektif pas urang baheula dahareun gatot ganyong nya suweg aya keneh eueuh nya eta alami malulu masya Allah matak teteh kudu syukuran kabeneran salah kita teh mah hideungnya berarti salah kita teh mah cakial alhamdulillah segala salah cai mah hideung berarti tuh teteh mah sarojeng gatot cakial gitu ngan lamun teteh nu di imah geus teu cakial geus teu liat-liat acan ngajaran coba teh tunda dina hateup saminggu we garing su modar bo kewajiban kolot nu katilu wa qiraatul Quran didik anak-anak urang teh supaya cinta kana Al-Quran sebab saur Kanjeng Nabi man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi sahajalma anu dikaruniai anak ku Allah sahajalma nu boga anak tapi teu dipapatahan Quran teu dipapatahan micinta kana Quran teu dipagahan paham kana Quran boga hate teu dipake pemahaman kana Quran boga mata teu dipake ningali kana ayat-ayat Allah boga ceuli teu dipake ngadengekeun kana nasihat-nasihat agama maka illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi anak teu dipagahan Quran ku kolot intina setiap dosa anak anu dipigawe ku anak bakal ditanggung ku bapakna pede lamun urang sebagai kolot teu ngajarkeun Quran ka anak ulah nyalakeun sasaha anak nyieun kagorengan anak maksiat dosana bakal ditanggung ku kolotna terutama bapakna lantaran cek anak kami teu wawuh jeung Allah atau ka bapak aing kami jauh jeung Allah ku bapak aing matak isukan di Rabbul Jalil aya jalma bakal didatangan ku anak jeung pamajikanana ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul Gusti pangeran abdi cokot hak kami ti ieu lalaki sebab gara-gara lalaki ieu kami jauh jeung Allah gara-gara lalaki ieu kami barang dahar nu haram gara-gara lalaki ieu kami teu inget salat-salat acan lantaran kami nganu ukur diurus dohirna wungkul batin kami nama teu diurus tah awas padahal eta anak di dunia mah masya Allah digagandong dibiayaan hayang motor pang meulikeun betul hayang HP pang meulikeun ari di akhirat kalah tunjuk rorek kana irung jelmana maka nu kitu gara-gara teu dikenalkeun ka Kanjeng Nabi teu dikenalkeun kana Al-Qur'an sieun henteu ridho bapak anak bapak menang ngabiayaan juta-juta nepi ka jadi musuh bapak di akhirat ridho ibu menang ngurus ti leutik batin curik jorwati kasami hape rasa bo hei menang ngaheujeun atuh aing nyaho ieu tapi mah kami boga anak tilu katungkulan kabeh oge lahirna eta pamajikan pak horeng ngalahkeun anak teh wah taruhanana nyawa atuh eta awewe nyeri tanda atuh ieu laki gurunya ulah apal nyeng celek wungkul nyeng celek beuki ngahargaan awewe henteu bo anak menang ngaheujeun menang ngandung menang ngeong-ngeong cing ridho lamun kudu jadi musuh ameh teu jadi musuh urang eusian hatena ku pemahaman Quran tingalikeun matana kana ayat-ayat Allah bere denge ceulina kana nasihat-nasihat agama supaya hatena deukeut jeung Allah hatena deukeut jeung Rasulullah lamun anak urang hatena deukeut jeung Allah deukeut jeung Rasulullah sanajan jauh jeung kolot
yakin bakal ngariksa kelakuan moal ngisin kolot. Lamun urang dieu wani-wani maksiat sarua jeung moekan kuburan kol. Urang dieu maksiat, urang dieu mabok, urang dieu judi online. Sanajan kolot teu nyahoeun, yakin kuburan kolot teh poe. Teteh pasea jeung dulur. Teteh pasea jeung dulur. Sanajan kolot geus teu nyahoeun, poe kuburan kolot jeung dulur ko pasea. Ieu mah kabatur bager. Anak dicurikan. Poe kita pesak pemajikan. Oh. Oh kadang-kadang ieu mah ai kabatur mah bager, ai ka dulur kok. Aya gitu. Ai kabatur mah batur ulin, bro-broan mere hayang ka andal teh hayang ka alam. Ari ka kolot hitung-hitungan aya. Aya. Bejakeun teh kasar kita teh. Yeuh, mun boga milik, boga rezeki, bere kolot, bere dulur ngasaan meh barokah, betul? Bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang dibere-bere da moal rugi, bere da moal rugi, bere da moal rugi. Mereka bapa ka bapa, mereka emak ka emak, mereka bapa ka bapa, mereka emak ka emak, mereka bapa ka bapa, mereka emak ka emak. Ya misakun dibikun kame payus eta teh tur luyu pisan kacida mane jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya bantuan aing moal arek moal hayo bro ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya ulah loba gaya ieu baju batur ulin ieu masuk ti aing duit ti aing aing mah keur sareueul ieu hulu angan seueul aing mah dahar encan boga teu ngareun aing mah ti kamari aing bener teu aing mah kunaon mau ieu teh aing dahar tai pait ranjada arek melu ka aing yeuh ka mana urang nyeblak boga duit di aing ku aing ditraktir aing kitu giliran me dulur nang nginjem duit eueuh aing kitu ayo kasalaki mah kasalaki kunya kasalaki ari kadulur salaki heuh wae aya cekek bedil ai barang penta kasalaki kudu aya ai barang penta kasalaki kudu aya kudu naon kudu nyampak nah ai kami toha mah goreng hate be aya tuker tambah hoi suamimu dia memberi dulurnya namun suamimu dia memberi saudaranya memberi orang tuanya asalkan dia tidak dolim kepadamu asalkan dia tidak mencampakanmu dan tidak menyabodokanmu sepanjang suamimu adil engkau terpenuhi dan saudaranya juga terpenuhi sah-sah saja jeung salaki barang bere kadulur teu kudu bebeja heula ka pamajik salaki barang bere ka kolotna teu kudu bebeja heula ka pamajik lain masalah riweuh ngan anapun salaki bebeja ka pamajikan itu berarti salaki teteh ngahargaan ka teh dina teu bebejana ge da teu dosa ieu halal ya teteh boga salaki jadi pagawe teteh boga salaki jadi jelema lain ucing teteh boga salaki jadi pengusaha teteh jadi salaki jadi youtuber berang putih nuir kalbur batur kadang-kadang budak-budak anjing youtuber teteh mana poh hasilna wungkul jero-jero nama si eta asup anjing dikerokan heuy eta teteh nempo salaki teteh usaha atuh mena barang bere ka dulurna mena barang bere ka kolotna hakna ieu
nu penting hak teteh teu kacocek. Ieu mah kokolo salaki barang bere kadulur katanya geus buat baut. Ayo, jangan cek. Ulah sok itu teh, eta salaki teh barang bere kadulur atuh hakna iya. Betul. Beres. Beres. Atuh sok koret hirup mah. Ulah koret. Ih, naudzubillahi min dzalik. Kade bejaan. Karunya kasalaki henteu. Lamun teteh karunya kasalaki. Tutup ya. Tutup celah nu aya dina hate salaki nu teu kaurus ku salaki. Sakali deui aing ngomong. Isi. Elah nok. Mae, dengekeun. Lamun teteh peduli ka salaki, tutup celah hate nu aya dina hate salaki nu teu kaurus teu kacabak ku salaki. Saha? Model mere dulurna, model mere alokna, ulah gede leutik we teteh mere ka alok teteh, mere ka dulur teteh. Hi eta luar biasa teh, mata ngarakatkeun hate dulur eta. Sok ajaran teteh ngajang ka dulur bari lengoh. Teu beda atuh. Nu lengoh jeung nu moal keresek beda nampakna ge. Datang teteh mau keresek. Hei, ka mana wae? Oh ngabejaan deh kadi ngabejaan. Da kumaha atuh kagok imah burak baru be ieu mata di jalan teh cenah medak martabak segala barang bawa ka dieu mah ka dieu bae. Sok segala barang boleh terus ka dieu mah ka dieu bae. Terus sok barang bawa eta. Loba be si mae ulin ka imah dulu teu mau ada naon. Assalamualaikum. Tilu kali mae keterok teu dibuka-buka. Assalamualaikum. Kumaha cara boga imah? Si mae. Horeng nagih. Bo. Ulin ka imah dulu teu barang bawa, beda respon ge. Jadi ya, emang ka dieu. Atuh ulin, tara-tara si ulin ka dieu. Geus beujeuh geura, jojong bae aing mare ka kebon tuh deula. Urang ulin nu boga imah kana ka kebon. Naon sebabna? Da panjang cang hate ceuk Rasul, lamun anjeun nganjang ka imah dulur ulah lengoh, sing mawa buah tangan sebab buah tangan teh matak ngarakatkeun meungkeut hat. Tuh urusan naon jerona? Urusan pokona mah mau keresek we ka imah dulur. So. Atuh usil-usian karari kenapa? Gitu. Bo, kata kade, eta hal-hal anu teu kaurus ku salaki, urus ku pamajikan. Noong mitoha, noong dulurna, mere kolotna, mere dulur salaki, urus. Karunya ka salaki henteu. Karunya henteu. Karunya henteu. Mun karunya urus ku teteh. So, pan eta salaki teteh ieu. Salaki teteh mun hayang nyaho mah. Mawa duit ka imah, ting ladang naon eta. Main aja nyaho ieu teteh ge salaki balik ka semua imah teu morotot pan tetehnya komo bari teu moal duit mah bau ka dituna teh betul salaki teteh papaksa eta di ieu teu beurang teu peuting kadang-kadang di lemur batur dicarekan kadang-kadang di lemur batur mainan nahan lapar kadang-kadang di lemur batur manehna manggih kawirang karunya eta salaki teteh mau duit ka imah teteh mah teu nyana naon ting ladang naon nya terus kitu buat teuing eta duit nu dibawa ka imah teh ladang naon motor gadean, mobil cicilan, keur ngabela anak pamajikan, beurang kapanasan, puting kahujanan, nepikeun ka awak pinuh hapuran, hirup pararu singe di udah gelising nepi ka gering, laja-laja, ubarna laja-laja. Laja-laja mah keur naon baru belajar emang kunaon bapak sia hapur mah palingan aceng hudang peuting ruas sugan aceng eta di kamar emak aya poli aya abri sugan aceng mah eta di kamar emak aya babinsa aya gitu eta nu potong bapak loreng hapur beusi tonggongna digorokot ngebul eta ubarna gampang parut laja kemudian
campur ke minyak tanah baru sawak-awak dijamin gegetrek sama penting. Eta mah resep dari zaman bengen eta mah asli. Nah tuh Anda gata-gata, Anda hapuran, ambil lajak di kebun batur, parut campur minyak tanah, balurlah ke badanmu, dijamin Anda gegetrek. Anda sudah tua, mata berkunang-kunang, rambut ubanan, gigi sudah coplok, segera deketan pasaran. Maksudnya sing tereh ingat kana maot gitu ameh eling hirup geus kolot ngacaprak geus kolot hayu we tur-tur bujur awewe cukup nopo bujur si eta mah ngahajak meuli kacamata hideung teh jeung nopo bemper batur. Eta kalakuan Pak Barno eta. Bo terus berang dia gas aduh astagfirullahaladzim aduh budak ieu asal aya nu neluh ieu mah aduh astagfirullahaladzim. Iya mah bukan dosa yang ke Pak Barno iya mah. Bu, karunya kasar lagi hentau. Lamun aja karunya kasar lagi. Lamun aja karunya kasar lagi. Coba deketan salah lagi keur molor. Nya salah lagi keur molor deketan. Sebab lamun jalma keur sare mah paku jujur. Ekspresinya jujur, tidak dibuat-buat. Atau pernah ku gitu nopo pemajikan kersare kieu aya Allah lamun nu sare mah lamun dia capek kelihatan capeknya, betul? Dia senang kelihatan gembiranya. Kalau istrimu malu akan kelihatan kemaluannya. Wong jujur kono sare mah tidak ada yang dibuat-buat. Macak salaki keur sare lamun karunya mah euceuk deketan salaki tetep raraina engkau akan melihat fenomena beungeut kokoloteun. Iya kumaha cek teteh, ya Allah ampunilah wajah ini, berikan cahaya pada wajahnya nanti di akhirat, karena wajah inilah yang telah memperjuangkan kebahagiaan kami. Wajah ini yang berjuang siang dan malam menjamin kehidupan kami. Maka jangan engkau pisahkan aku dengan wajah ini, karena wajah ini yang memberikan ketenangan dalam hidupku. Wajah inilah yang aku cintai walaupun sakapeung sok ngarudegkeun. Atuh eta tekop salse unggal balik gawe ngosok bese eta mah. Bo beres euceung ngadoakeun banget salaki turun kana leungeun. Cekel ku euceung leungeun salaki kacaweg. Engkau akan merasakan fenomena sasanggaleun di situ. Tapak berjuang didinya lalaki nu gagah mah eta nu loba sasanggaleunana. Oh berarti itu lelaki pejuang, betul? Stop guys, stop. Engkau menggunakan ketampanan untuk menggait wanita. Wanita tidak tampan dengan wanita, tidak butuh dengan tampanmu. Mereka hanya peduli dengan kemapananmu. Betul? Tidak cukup dengan hanya tampan, lebih realitas lagi wanita butuh kemapanan. Laras gitu. Atuh nya sok euceuk kawin jeung salaki nu naon ngandalkeun ketampanan teu daek usaha mah dia menang 2 bulan ge kronis dia mah atuh ngorek dahar tampan. Bo awas bejakeun ajaran ku geura kumaha cek leungeun salaki, ya Allah berkahilah tangan ini, karena tangan inilah yang membawa rezeki ke rumah kami.
tangan inilah yang telah membiayai hidup kami. Jadikan tangan ini penuh berkah, terutama ampunilah apa yang telah ia kerjakan, berkahi dari apa yang ia kerjakan dari kebaikan, dan ampuni dari kesalahan yang ia kerjakan. Cium ku ucu, beres ucu ngadoakeun leungeun salaki, turun ke handap, liwat heula eta mah gagang lato-lato. Kamana atuh? Karena sampean salaki. Lamun oce ningali dampal sampean salaki, engkau akan melihat fenomena perpecahan antar suku. Entah berapa ribu kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh suamimu dalam berjuang untuk rumah tanggamu, terutama bapakmu. Sampai hari ini engkau mendapatkan tempat istimewa di masyarakat. Engkau mendapatkan tempat hak istimewa di masyarakat bukan karena kepintaranmu, bukan karena titelmu, bukan karena ilmumu, itu karena keberkahan doa orang tua dan guru-guru kita. Betul? Laras, hati-hati. Kalau kau ingin bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang tua. Jika tidak mampu memberikan sesuatu kebahagiaan dengan hartamu, berikan dengan senyummu. Jaga hatinya, jangan sampai hati mereka itu terkoyak karena ucapanmu dan karena perilakumu. Cukup mereka waktu melahirkan, daging darah mereka terkoyak, terkuras hingga tua renta, mereka masih terkoyak karena ucapanmu. Lamun kolot geus ngomong lalaunan kana jadi anak, alamat cilaka ta anak. Kolot ngomong jeung anak lalaunan saking kusieun ka anak, menepika ngomong lalaunan jeung anak, alamat cilaka anak. Nih HP bisi di aya jalma umur 40 tahun, usaha tadaikeun menyat-menyat, usaha tadaikeun maju, duniana tadaikeun maju, ibadahna tadaikeun ecreug. Pariksa dosa, hiji dosa ka kolot, dua ka guru, tilu nyapirakeun pamajikan, heup sakitu. Jalma umur 40 tahun, usaha tadaikeun kapendak, ibadah tadaikeun istiqomah, hate tadaikeun caang, rungsing tepuguh nu dirungsingkeun, lieur tepuguh sumber liurna, buru-buru pariksa dua dosa. Hiji dosa ka kolot, dua ka guru, tilu pamajikan. Opat, oh, pikiran kepikiran seorang pikiran, teangan sorangan seangan. Kartos bo, kartos bo, yo sing areling, mumpung orang mumpung orang hirup. Aing mah itu kumaha teh? Minum lah. Lain teh hayang aing mah nguyuk susu ieu. Ingat kana pesan pamajikan bo. Oh. Mame berangkat pan pamajikan berpesan. Fafah. Nek naon si haliwu. Pamajikan aing. Fafah kapan dirinya mahrojna mimbat nih syapati supla ya di dia dina beteng biwir jeung huntu jangkar dua ka entah lamun kayu mah nyalukan salaki bafa. Kalau Fafah mau ngaji keluar mau keliling lagi jeung ingat pesan mama apa, silahkan papa mau ngopi dimanapun bol, mau yang murah bol, yang mahal juga bol, mau di kafe mau di warung biasa bol, asal satu pesan mama, kalau papa mau nyusu harus di rumah. Itu tak bingung enak diinum lain kopi ya mah itu. Ayo orang eling ngobong hirup mumpung can naon, mumpung can telat, yuk deketan deui Quran jeung sunnah supaya orang menang hampura memeh datang hiji mangsa perkara nu matak megatkeun nikmat, perkara nu matak megatkeun nikmat nu mana dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat
nyawa ngangseg mapai urat pihak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur. Pak RW anu sayang menang ngali geus diukur mahikeun awak sakujur. Pajengan saobang menang ngali geus diukur. Hari kenaon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul teh mela anak supasea menang tisruk-sruk tidung-dung anu sok dipake adigung karena salat mabok linglung waktu jakat nage embung ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarungguan diriung ditarungguan urang walahir kerhirup di abring-abring kerhirup di hargaan di ajenan di damba-damba geus maut mah di alanterkeun lir ibarat dipikeun kana logak rap ku padung diganjal ku taneuh diurugan ku taneuh beureum ditaringgalkeun ditaringgal. Yuk sing areling arek urang eling yuk mudah-mudahan teu pati-pati urang kabehan maut kecuali sadayana dihampura dosana ku Allah. Amin ya rabbal matak supaya urang dibere husnul khotimah ulah ditinggalkeun salatna ulah diting ameh umur urang barokah sebab ninggalkeun salat teh cek tadi dicabut barokah umur, 2 dicabut barokah rizki, 3 dicabut cahaya tina raraina, 4 doa nak moal diijabah, 5 amal solehna ditolak, latuk balu mardudatun ditolak tadi diterima, nu kagenep moal kaasup jalma nu didoakeun ku jalma soleh. Poe ieu nu ngadoakeun jalma muslim loba komo di Mekah mah hareupeun Ka'bah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, di Raudhah di Madinah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Makom ijabah lain saatul ijabah deui nya saahnya makom di ditu mah di urang mah can aya makom mah aya ge saah betul aya saatul ijabah di urang mah aya ge makom mah di ditu di bo poe ieu jalma ngadoakeun umat muslim loba di Mekah di Madinah di tempat-tempat ijabah satungtung urang teu ninggalkeun salat urang termasuk jalma nu didoakeun. Kecuali bapa ninggalkeun salat bapa teu kaasup jalma nu didoakeun ku jalma saleh. Sanajan ngadeg we bapa ngadoa teu salat mah moal ditarima moal didenge. Tapi bapa salat yakin kaasup doa. Setiap jalma salat kaasup doa. Teu sakur doa kaasup naon? Asup salat. Kullu sukroin kacangun. Ngajedog heula jadi. Ai saban-saban sukro make kacang. Walaisa kullu kacangin sukroan. Jeung henteu ai saban-saban kacang yang celek dina sukro. Soalnya pecelan ku bapak gerak. Betul? Rampeyek oge aya kacangan lain sukro. Martabak oge aya kacangan lain ibu oge aya kacangan lain sukro. Nah naik ibu disana kucing sukro atau embong. Setiap jalma sholat kaasup ngadoa sebab sholat cek lugoh cek bahasa teh doa
jelas urang keur salat teh geura doa. Jeung ajaibna teh Pak, ajaibna teh dina salat aya hiji pagawean anu eta pagawean teh nyumponan akhlak urang ka Allah, akhlak urang ka Rasul, akhlak urang ka diri. Mana? Sujud. Ketika posisi sujud itu adalah akhlak urang ka Allah, akhlak urang ka Rasul, akhlak urang ka saha? Ka diri urang sorangan. Mana? Tidaklah seseorang sujud kecuali dia telah memenuhi haknya masing-masing. Mana contohnya? Urang keur sujud teh eta teh jantung memompa darah ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam susunan otak anu kalintang leutikna, termasuk menyuplai oksigen. Lamun otak teu kasuplai oksigen sakurang-kurangna sapoe 5 kali, komo lamun otak teu kasuplai darah sakurang-kurangna sapoe 5 kali, maka otak akan memicu komplikasi penyakit. Ini fakta ditemukan oleh dokter ahli saraf Texas of America. Percaya tuh? Terus mending percaya daripada kudu nyusul ke Amerika sih ya. Saha nu mendakanana? Dokter ahli saraf ngaranna teh Fidelma Oleri nepi ka si eta jadi mualaf gara-gara mendakan fakta skenal teori, gara-gara mendakan teori fakta dina otak teh aya susunan saraf pembuluh darah nu leutik nu kudu kasuplai darah. Lamun tidak tersuplai akan terjadi komplikasi penyakit. Mainna teh yang tadi naon meneliti kunaon bisa terjadi komplikasi penyakit, sumberna adalah susunan saraf nu aya dina otak teh tidak tersuplai darah. Nu mana eta teh? Nu sok ninggalkeun salat. Naon Bu? Naon Pak? Nu sok ninggalkeun paingan cek Rasul, engkau jaga sholatmu, Allah jaga hidupmu. Engkau tinggalkan sholatmu, hancur hidupmu. Bukan masalahmu yang berat, sholatmu yang telat. Bagaimana kita akan bahagia kalau sholat saja tidak? Allah telah berikan semuanya, tapi sholatmu masih semaunya. Allah berikan nikmat beribu-ribu, tapi sujudmu masih terburu-buru. Bu, jangan tinggalkan. Tilu keur sakarat, mangsa rek maot sakarat kabeh oge. Maka keur sakarat bakal dihinakeun ku Allah ku tilu rupa. Hiji, dibere lapar teu manggih tungtung, haus teu manggih obat. Nu ka tilu, maot bi ghairi iman, maotna teu mawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Sup ka jero kubur gara-gara ninggalkeun salat, dibere deui tilu naon bencana. Hiji, sempit pakuburanana. Dua, poek pakuburanana. Tilu, kumaha cek Allah? Malaikat, geus teu kudu ditanya si eta mah. Naon sebabna? Dataran salat. Bahkan Allah penyesalan jeung kasedih lamun kaliwat salat dina hirupna. Sabaraha kali si eta niageun salat teu sedih-sedih acan, eueuh ngalangsa acan, maka maot we kumaha cek Allah teu kudu ditanya. Poekan kuburanana, sempitkeun kuburanana, singsieunan ku maneh teror nepi ka poe kiamah, tong eureun-eureun. Bayangkeun di dunia urang diteror ku jalma, betah moal cicing di imah. Da yakin moal cicing di imah moal betah. Ieu di kuburan Bapak rek saha nu ngabela, rek saha nu maturan, lian ti amal urang solangan. Mantap ulah wani-wani ninggalkeun salat, terutama keluarga urang. Bejakeun aya karunya maka anak, bejakeun aya karunya maka salaki. Bejak cakeun. Kartos Bo. Kartos Pak. Atunggu saya ke harti mah nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.